Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ketoprak, ada wayang. Kurang kompak saya. Anda ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermek nama cermek dengan asa kesemek. Rame nama ramengan sigano arambon. Maksudna wa wihani sakali deui afdhalus salam salasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi tasriqi nuril iman. Ashhadu an la ilaha illallah rabbunal musta'an wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul musyaffa'u fil jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa 'azzim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin 'azim wa biqaulihi ta'ala yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Wa qala aidan afdalul a'mal salasah as-salatu ala waqtiha thumma birrul walidaini thumma al-jihadu fi sabilillah. Al-Quran wal hadis sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Akhinal kiram, al-ustaz muqassimul awqaf wa muhammiluha, pemandu acara ankusip kuring dihormat hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatiz, para kesepuhan, bini sepuh, wabil khusus anu sepuhan di ieu masjid anu kusip kuring dihormat. Assallallahu maqasidana wa maqasidakum amin ya rabbal. Jajaran aparatur pemerintahan desa sabarakanca diwakili ku Bapak RW,
Bapak RT min a'lal wilayah ila adnal wilayah anu kusim kuring hormat sadaya jamaah ibu-ibu bapak-bapak hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan orang sadayana tetap pengen kasih nugrahan di Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Puji menjadi mimiti ngaji orang sanggakeun gadat ilahi. Mual bisa kabeli sanajan ku jalmi nu suci tur pinter ngaji. Omo ku jalmi nu daek iri tur dengki ka sasami. Hujan jadi bubuka carita orang sangakeun kadat Allah azza wa jalla. Mual bisa kaguar sanajan ku jalma nu taqwa. Komo ku jalma anu doraka ka Allah taala. Syukur urang panjatkeun kadat Allah nu Rabbul Ghafur. Mual bisa kaukur sanajan ku jalma nu pinter syukur. Komo ku jalma anu adigung tur takabur ka Allah nu Rabbul Ghafur. Kalayan ikroron alhamdulillahi rabbil urang sadayana dina ieu saat dina ieu wengi tiasa riung mungkul bongkok maronyok hempak merbayangsa samakuk jeung nu aranom samajlis jeung nu ngarelis dina raraga urang sadaya nuhonan kawajiban ti Allah subhanahu wa ta'ala sejak nyuparkeun sebahagian kaparduan ti mantan abutosna tolabul ilmi oge mieling kana peristiwa besar di Israfkeun sareng di Mi'raj keunana junjunan urang sadaya Nabiyuna Muhammad. Mudah-mudahan dikawit karsa karya dugikeun ka realitana. Seluruh partisipator nu ngadedel ngadukung kana terselenggarana ieu acara. Mudah-mudahan kenging balasan ti Allah subhanahu wa ta'ala anu berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Oke, mudah-mudahan di acara sing janten wasilah oge sababiyah kana marulus rahayu berkah selamat. Amin. Diparanjangkeun yuswana, dijalembarkeun rezekina, dikabihkeun tina balaina, dipaparinan rizkina nu seueur nu halal tur barokah, dipaparinan katurunan sholihin sholihah ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salawatullah wassalamu pamugia salamina tetap binuluran kajungjunan alam kekasih Rabbul Alamin Habib tertinggi baginda termulia Rasul pinunjul a'ni habibana wa nabiyana wa rasulana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Masadaya kula waki para sahabat tabi'in tabi'at termasuk urang sadayana. Mudah-mudahan isukan jaga urang sadaya kaluberan ku sahabat mantena. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Urang shalawatan heula. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Sasarangan salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalam bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalam bismillah
وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل القدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله سلام الله على ياسين doa rojab Allahumma barik lana fi rojab wa sya'bana Allahumma barik lana fi rojab wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana salatullah sallallahu ala rasulillah salatullah ala yasin ala yasin ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala para ibu, para bapak, ahibari kiram, anu sami-sami kusim kuring kipi hormat sadayacana diteraskan simkuring sejak ta'aruf sejak silaturahmi oge ka para kesepuhan sadayana manawi pilih ya mah aya maroskeun cenah saha eta ajengan namikna tantosna sanaos ibu bapak tos pada uningan karena nami simkuring bahkan kita dige dipanggil-panggil mun telepat mah ya sabaraha kali dipanggil nami simkuring teh pamarin paparinti orang tua simkuring dinamian ku nami amin jangan aku pak jadi ibu terang nami simkuring namina amin tapi tekenging dipanjangkeun hamzahna eta mah amin atawa amin eta mah doa upami panjang hamzahna dipanjangkeun minna dipanjangkeun mun ceuk santri mah disebut isim fi'il. Isim fi'il teh ditulis nama Amina tapi makna nama istajib lana doa anak ya Allah. Nama sareng hadis mah ya Nabi ya Allahan. Namawi bapak mah sareng ibu jamaah makmum gampil tinggal kieu ngadoa teh. Kumaha? Amin. Amin. Tak ini amin. Kayak gitu. Aya masuk gitu aya. Aya masuk amin. Amin. Simkuring dipain kan ngaliut. Kata mah terwana mi simkuring nu leres mana ambo. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sakit. Ngadoa gitu. Amin. Amin. Ayo nu sok nganggo ya Allah mangga. Sanaos teu nganggo ya Allah ge dilebet amin teh tos aya lapan ya Allah. Aya deui ya Allah ya Rasulullah amin ya rabbal alamin. Maknana eta tawasul kanggo baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kanggo naon nuhunkeun ijabah doana. Amin ya rabbal. Alhamdulillah simkuring tiasa silaturahim
sareng para kasepuhan, sareng para ibu, para bapak samudayana, di mana silaturahmi sanes bahasa Cipari, silaturahmi sanes bahasa Sunda, silaturahmi sanes bahasa Indonesia, tapi silaturahmi bahasa Arab nyambungkeun dua kecap silah jeung rahmi. Silah hartosna nyambungkeun, rahmi labdun mustarokun, lapan anu mustarok aya nyebatkeun rahmi teh babarayaan atawa duduluran, aya nyebatkeun rahmi teh gagaduhan istri. Dina rasa ieu sim kuring moal tiasa silaturahmi nu kadua, tapi pada silaturahmi nu kahiji nyaeta nyambungkeun babara, nyambungkeun dudul, nyambungkeun tali mimitran, tali babarayaan. Mudah-mudahan lebet kana hiji dawuhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyusatalahu bi rizqi wa yumsa'alahu fi asari fal yasil rohimah. Saja manu hoyong dipanjangkeun yuswana, hoyong dijembarkeun rezekina, teu aya di kunci utama iwati pek geura sambungkeun geura sambungkeun dudulur, geura sambungkeun babaraya. Bahkan diancam ku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Moal asup ka sawarga jalma-jalma anu megatkeun silaturahmi, wa in sholat sanajan sok daek sholat, wa in soma sanajan sok daek puasa, wa in zakat sanajan rajin zakatna, wa in hajat sanajan pulang balik ka Mekah, tapi manehan antara silaturahmi tong arep-arep lebet surgana Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Alhamdulillah diibaratkeun silaturahmi nasib kuring ka dieu teu aya bedana ditamsilkeun saperti bapak nyandak sajengkal rokrak. Terang rokrak Pak, tangkal sampeu sajengkal atawa setengah meter teh mah dibawa ku bapak tuluy dicecepkeun, disilaturahmikeun jeung naon? Jeung taneuh. Disimpan ku bapak teh sabulan, tuluy ditingali 3 bulan, eta daunna teh ngarang pidak, 6 bulan ngadarapdak, tuluy ku bapak dicabut bari ngadang berarti ibu teu perhatikeun ya. 6 bulan ngarang pidak, 3 bulan ngadarapdak, tuluy diala bari ngadangkat. Hese atuh lah sampai tengah dangkat. Tuluy sampuna dibawa ku ibu, dipesek, diparut, dibawa ke dapur, diemple-emple, dijieun opak. Matak lumayan dibikeun matak seubeuh beuteung barud. Alhamdulillah. Eta teh cacak-cacak silaturahmi takal sampeun jeung taneuh. Membuahkan hasil anu hebat luar biasa. Lamun daek silaturahmi antar muslim dan muslim, mukmin dan mukmin, terjadilah sebuah tali persaudaraan. Insya Allah bakal aya hal anu positif dina kahirupan urang sadayana. Amin ya robbal. Alhamdulillah tiasa silaturahmi dina acara Rajaban. Musim kuring mana minat kenal? Rajaban. Ini nama mina? Sami di dege. Rajaban, ayah Rajaban. Ibu terang Rajaban. Ibu perlu dihandap terang Rajaban. Rajaban mah setung. Beresna Rajaban mah setung. Naon bedana Rajaban jeung Rajaban? Nya beda. Kan lamun dikiratakeun nu aya Rajaban ayeuna
ari gunana setuk teh keur ngagiles batu-batu anu taringgul, keur ngagiles batu-batu anu rarencul, sehingga eta batu geus digiles mah jadi rata. Insya ayatna rajaban, ayatna peringatan keur ngagiles akhlak-akhlak manusia, sangkan akhlak-akhlak manusia anu goreng, anu rencul. Ku ayana rajaban mudah-mudahan sing berakhlak anu mulia. Amin ya robbal. Nu getol beki tambah, anu kedul jadi rajin, anu keur naon rada sakapeung kurang rajina, sakapeung kurang getolna. Mudah-mudahan ku aya peringatan rojaban ieu mudah-mudahan sing kahikmahan sadayana. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ayo dina nyebatkeun sanes rojaban cenah tapi Isromi raja Pak Isromi roj atuh usah rewe-rewe teuing sakitu mah nyai masuk teh sing kuring Isromi raja Pak Isromi roj roj dadi aya atur rahmah. A'udzubillahi minasyaitonir nirroja rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Rahmanirrahim? Berarti Isra Mi'raj. Ibu, naon hari Isra, naon hari Mi'raj. Ku bahasa urang dieu we, urang mana teh? Cipari. Cek bahasa urang Cipari mah ieu mah bahasa umum. Isra teh isad. Apa isad Ibu? Bapak sapusan isad tara? Isad saeutik gitu. Sapusan isad also bapana sapusan isad. So. Aing Mi'raj mah naik. Usan isad tuluy. Lamun bapak-bapak aya nu tengah peuting usan isad tuluy naik eta teh keur Isra. Tadinya Ibu banyak. Isra adalah perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj perjalanan dina waktu suwengi di Masjidil Aqsa naik ka langit kahiji sampai ka langit ka-7 karob-rob ka mustawan ka Sidratil Muntaha ila hadratil qudsiyah patepang sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kantosok diuningakeun perjalanan anak para ustad di dieu didugikeun kumaha peristiwa-peristiwa anu luar biasa. Ieu mah mudah-mudahan we sanes ngakukur rojaban tapi mudah-mudahan kurang sadayana oge Isra Mi'raj. Amin ya robbal. Kapan beda meureun aya rojaban ngumpul mah. Ibu mah jeung bapak lamun inget rojaban teh lamun di kidul mah lamun di ditu sok dinaon sok dikiratakeun rohna Rasulullah jinna Jibril bakna buruk. Rasulullah disarangan ku malak Jibril balik tunggang kendaraan milik Allah, kendaraan anu tanpa naon macet, kendaraan teh kendaraan super hebat, kendaraan anu tanpa pakai BBM, kendaraan anu teu pernah naon aya halang lintang anu ngarajia kendaraan teh ya Rabbana namina barkun namina buruk, kendaraan di surga Allah dipaparinkeun ka baginda Nabi, kendaraan super hebat dipaparinkeun dina waktu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon rohna Rasulullah jinna nyaeta Jibril bakna buruk. Alhamdulillah cek bahasa kirata
ngan ku ibu masuk tara di pikiran we tanamah ngan aya tirata ibu sadayana Rajab Rakna Rakinang Jimna Jawadah Jawadah Bana Uras naon sababna da balik tina Rajaban masuk mawa naon sok mawa Rakinang mawa Jawadah jeung mawa Uras mawa kerese lebih ke kaya nu ngambek pedang teu kabagean kerese ya lebih ke kabagean kerese teu ngambek padahal mah kerese atuh teu pirau ge aya teuing mah kuring teu kabagean kerese cenah eta buat ka pundu moal datang deui kana Rajaban bukanna teu kabagean atuh kerese papabari atuh maksudna meureun lebetanan aja Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan orang sadayana ieu peristiwa peringatan Rajaban atau peristiwa peringatan diisrokeun sareng dimi'rajkeun baginda Nabi mudah-mudahan sing tambah-tambah eling amin ya robbal sabab aya rupa-rupa Pak aya nu eling peringatan Rajaban jeung Isra Mi'raj teh tapi teu eling eling tapi teu aya deui jalma teh anu teu eling tapi eling aya deui jalma teh eta mah rek aya eling jeung teu aya eling angger teu eling aya deui nu kaopat mudah-mudahan harapan urang sadayana aya eling peristiwa Rajaban ieu sing tambah kumaha Pak ada jalma anu eling tapi teu eling wah subanget luar biasa rek aya acara Rajaban di masjid rek undang ajengan rek ayakeun papayon rek ayakeun sagala bakat sibuk nguruskeun Rajaban nepi ka teu salat acara aya teh di dieu aya teh dia ya tinggal itu tunjuk ini dia mau di dinya paling ewer Masya Allah, na'udzubillahi min aya deui jalma teh boro-boro nyumbang boro-boro hadir kana pangaosan kana meling Rajaban ngupingkeun ge teu ka kuping sabab sonaon da tebih teuing di masjidna lain nyindir anu lain teu ka kuping eta rebing-rebing oge teulingan datang mah hanteu ka masjid tetapi naon manehanana hoyong ngupingkeun tapi teu dongkap naon sababna udur salirana hartosna manehanana teu eling tapi biasa nama nu geuring mah sok naon sok eling antara dua nu geuring mah mun teu cager maot leres teu Bu eta keur geuring mah sok eling we ya Allah momo nyari huntu mah geuring Pak nu ngalayan eueuh nu mere bubur jeung buah-buahan eueuh nya Abah ya aduh magerung we ya Allah ya Robbana ya Karim ya Robbana ya Rohim sok eling biasana maka Gusti Allah aya deui nu katilu aya Rajaban angger kitu Cipari teh teu maju-maju Rajaban angger kitu teu maju-maju naudzubillah min aya najeng eueuh Rajaban eueuh manfaatna sabab naon eueuh kamajuan tah eta mah mudah-mudahan lain Cipari ieu mudah-mudahan Cipari di pulau itu jauh ulah nu katilu aya Rajaban jeung aya Rajaban harapan urang Cipari nu kaopat wae naon hoyong tambih-tambih hoyong tambih-tambih ibadah ka Gusti hoyong tambih-tambih nguatan keimanan jeung katakwaan ka Gusti sumawa ngahirup urang sadayana di akhir zaman loba fitnah loba bencana loba malapetaka jeung sajabana ibu sing langkung-langkung urang sadayana ngiatkeun keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal seueurkeun maos istighfar sumawona dina sasih Rajab insya urang nuhunkeun pangampura ka Allah Subhanahu wa taala
doakan kaum muslimin wal muslimat sadayana wabil khusus hayat di kampung Cipari ieu umumna kaum muslimin mudah-mudahan dihampunkeun dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu dongkap ka ieu tempat, tepat ibu wih tina ieu tempat kecuali dosa-dosa ibu geus murlug dihampura dosana ku Allah. Amin ya rabbal Astagfirullahaladzim. Salam. Ditasela. Astagfirullahaladzim. Liwali walidayya wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat. Eta teh istik osok mau istighfar eta osok mau istighfar eta osok lain kan ukur istighfar astagfirullahaladzim tapi candak kurang candak ibu rama urang candak dulur-dulur urang warga-wargi urang sadayana sasarangan ibu sadayana simkuring awitan nyuhunkeun dikuatkeun iman dikuatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma biquwatin minal imani wal islam fi hadza zamani ya Allah rabbal alamin. Istighfar sarangan astagfirullahaladzim liwali walidayya wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat. Angkat tangan ibu sadayana. Mugi Gusti maparinan kagiatan diri abdi dinanya pengiman Islam kugogoda dia zaman margi zaman serpisan kanehan anu matak ngahancurkeun keimanan keislaman. Istighfar sasarangan astagfirullahaladzim liwali walidayya wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat. Amin ya rabbal. Simkuringnya kesempatan anu mulia ieu ibu sadayana moal bade nerangkeun tentang sejarah peristiwa kisah Isra wal Mi'raj. Sabab yakin di ieu tempat seueur para masyayikh, seueur para asatid, seueur para guru-guru nu sok senantiasa maparinan tausiah ataupun maparinan naon maparinan ceramah tentang kisah Isra wal Mi'raj. Bahkan dina kitab Dartir, dina kitab Kisah wal Mi'raj jelas di awal sampai ke akhir peristiwa nu ku Kangjeng Nabi ditemungkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Insya simkuring mung dina ieu kesempatan bade
ningali kana hiji ayat Al-Qur'anul Karim tadi diaoskeun. Tangtos ibu ninga kana ayatna Isra wal Mi'raj surat naon Bu? Bu, Ibu Isra wal Mi'raj dina Al-Qur'an surat naon? Surat Bani Alhamdulillah. Surat Al-Isra. Ustaz dari Al-Isra aya Al-Mi'raj aya teu cenah. Surah Al-Isra ayat kahiji. Tadi diaoskeun ayatna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat mim hadhihi ila tamamiha. Tinggal ibu ayat Al-Quran dina surah Al-Isra di awalan ku kalimah ta'ajubiyah, maknana maha suci dat Allah anu parantos ngaberjalankeun, alladzi asra nu parantos ngaberjalankeun itu lagi bi abdihi eta litak dia khusus ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu di Isra Mi'raj kita ibu sadayana teu aya deui para nabi jeung para rasul nu di Isra Mi'raj angin hungkul junjunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah teu pernah na Isra Mi'raj ke nabi-nabi anu sanesna. Teu pernah Nabi Ibrahim di Isra Mi'raj ke, teu pernah Nabi Musa di Isra Mi'raj ke. Wungkul nu di Isra Mi'raj ke mah junjunan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dihususkeun sehingga disebutkeun dirinya naon? Bi abdihi nyaeta hamba Gusti. Pertanyaanna, naon sababna Kangjeng Nabi di Isra Mi'raj? Sabab itu Kangjeng Nabi bagus melewati pirang-pirang sifat anu dina dirina kotor. Bahkan Kangjeng Nabi sanaos suci tetap Kangjeng Nabi dibersihan manahna ku cai jam-jam, dipinuhan ku hilim, dipinuhan ku ilmu ibu sadayana. Naon sababna? Kangjeng Nabi tos bisa melewati naon? Nuka hiji kuwatan sahwiyah, nuka hiji kakuatan naon sahwatna. Dina diri urang teh aya sahwat. Bu, Pak, dina diri urang teh diri manusia aya sahwat. Naon sahwat teh? Kahayang. Naon cenah? Kahayang. Normal teh ibu buka kahayang. Normal. Ibu resep ka salaki boga kahayang ka salaki normal teu? Normal. Awewe resep ka lalaki normal teu? Normal. Lalaki resep ka awewe normal? Normal. Nu teu normal mah awewe resep ka awewe. Lalaki resep ka lalaki eta mah abnormal. Teu normal ibu sadayana. Matak isukan pageto lamun eta LGBT teh lesbi, biseksual, gay, ibu sadayana transgender lamun dihalalkeun naudzubillah subhanallah mengundang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tingali di luar negeri mah aya ibu nu geus dihalalkeun
eta LGBT mata ibu sadaya mengundang laknat Allah jeung adab Allah. Doakeun pamarentah urang, doakeun pamimpin urang di laluhur, doakeun para kiai, para ulama, para asatidna sing dikaruatkeun iman, dikaruatkeun Islam sehingga teu mengundang azabna Allah Subhanahu wa taala. Warga-wargi urang anu kena longsor, anu kena gempa bumi, anu kena tsunami jeung sajabana, masya Allah, mudah-mudahan dipaparin kasobaran sadayana, amin ya rabbal. Urang kantun ngadoa jeung ulah undang adab Allah Subhanahu wa taala. Normal para ibu sadayana gaduh kahoyong mah, kahoyong gaduh naon putra geuningan. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin. Tos gaduh putra kaditunana wal qanatiril muqantarati, hoyong gaduh harta banda nu seueur, emas jeung perak anu seueur. Normal teu Bu? Ibu hoyong emas normal teu? Bapak normal cenah Pak? Maka mun ayeuna di akhir zaman loba pamajikan anu garelo cenah ya. Itu normal gitu, itu normal tidak kumaha. Jurusna ibu sadayana bawa ulin kanu bangsa tempat-tempat anu hararejo, mereka kebon bawa. Kadua bawa kanu loba cai, dijepurkeun. Bawa ulin, bawa rihlah. Buka tilu bawa balanja, wah bunga henim istri mani bawa balanja, ibu lara bunga teh, oh Gusman boro-boro bunga di bawa balanja, ke balanja ke langsung hayang ngajak balik, ya bapak-bapak buru gerak balik naon sauna, itu paket geus ngadaguan balanja ke can beres, di mana sekarang jauh paket, ini dia, insya Allah di dia mah istrina saroleha sabab ahli pamaos boga kahayang tapi aya naon aya anu naonan anu ngaturna naon tegesna mah agama anu ngaturna ibu sadayana boga kahayang harta banda boga kahayang naon deui boga hayang kendaraan boga hayang naon deui hayang kebon hayang tatanen hayang peplakan hayang imon-imon jeung sajabana punten Dzalika mata'ul ayatin dunya. Wallahu sholat ngadekueun maca Quran rajin, tapi masya Allah iman di akhir zaman itu sore iman isuk iman sore kafir deui naudzubillah min dari mudah-mudahan urang dia masaroleh dipukruk keimanan anak kunaon ku pangaosan insya Allah sholatna getol ngajina rajin maca Qur'ana sumangat sodakohna rajin insya Allah Gusti rajabankeun mah beuki getol tambah getol tambah rajin insya Allah amin ya rabbal alamin. Taikeun ibu sadayana kunaon naikeunana keur ngalompatkeun nu kadua dina diri urang sadayana kuatan godobiyah pijeun sifat goreng adat. Ibu dina diri urang teh tadi aya kahayang nu kadua aya sifat goreng adat nu katilu aya akal tapi punten peristiwa Isra wal Mi'raj melewati batas akal manusia sehingga ayatna subhanalladzi di awalan ku subhanallah tanda bukti ibu sadayana akal urang geus teu mampu keur ngawadahanana sabab eta mah naon kakawasaan Gusti seperti dia ibu seperti jodoh bab rumah tangga sok jodoh pati bagian cilaka terang ibu sadayana
Maka di awalan ku subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tubitul ard, seperti subhanalladzi asra bi abdihi, akal geus teu mampu. Maka balik ke Isra Mi'raj junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dongkap ditaros ku Abu Jahal, ku Abu Lahab, untuk percaya teh geuning kana Isra Mi'raj. Muhammad tas di mana anjeun? Tas di Isra Mi'raj di mana ti langit ka hiji sampai ka langit ka sampai ka rumput kamustawan ka Sidratil Muntaha. Ngawadul ente mah cisok angkatkeun ka suku anjeun sabelah diangkatkeun bisa kene angkat deui hiji deui jumpal teh Kangjeng Nabi ngajumpal ibu sadayana ngawadul etek Isra Mi'raj sakitu we geus teu bisa. Nah ibu sadayana teu percaya sabab makena akal. Mun urang make akal ibu sadayana teu moal percaya kana peristiwa Isra wal Mi'raj, maka peryogi teu keneng ku akal ibu sadayana peristiwa Isra wal Mi'raj, tapi ku kaimanan, ku kayakin keur Allah mawon heseun. Leres teu Bu? Leres teu Pak? Ulun heseun keur Allah. Erek sajurelat, erek sakali, setengah penting, erek menit cekasana Allah kawasa. Maka subhanallah maha suci zat Gusti Allah. Ibu sadayana dina eta ayat subhanalladzi asra bi abdihi, biasana parentah jakat ibu malaikat Gusti Allah maparinkeun wakil ka malaikat sangka naon, sangkan maparinkeun wahyu marentahkeun parentah zakat, parentah puasa, parentah haji. Tapi aya hiji parentah nu teu melalui malaikat Jibril tapi langsung diangkir ku Allah Subhanahu wa taala, nyaeta meunang naon? Tugas salat nu 5 waktu. Cik, sim goreng rek nalos. Di dieu di Cipari lamun salat sok cong dur apa sok dur cong? Bu, Pak, apa congdur? Apa congdur gak? Cong sholat, dur bedung. Apa dur cong? Dur bedung, cong sholat. Cek kemana? Sok dur cong, apa congdur? Di geroan kuno adan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Da kamari geus di Isra Mi'raj keur ye urang teh kudu di awal waktu buru-buru kacai, buru-buru ngindit. Bahkan anu saya mah meneh adan geus aya di mas komo lamun daek adana atawa ngindit berjamaah bareng jeung imam osok kitu tara, osok kitu tara, osok di awal waktu tara Pak. Nu kitu teh alus pisan. Dur cok, dur bedung cok sholat. Aidi simpurima gitu. Dur bedung kalah murungkut, trongkokol kalah merongkol, diadanan bekiti berat dasar jalma nudora. Naudzubillah ini di geroan teh ku adan kayak cenah sakedeung deui kagok ieu keur digawe setengah 2 can beres, setengah 3 can beres, can kacai can bebersih. Masya Allah turu we sholat ibu teu berjamaah sosoranganan we. Nah atuh assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, asa kakara tadi sholat teh geus ada deui, teu cedos salat lohor jam 3. Aya di dieu salat lohor jam 3 aya. Aya di dieu aya. Ya di dieu aya teu? Ya tinggal lihat tunjuk. Moal aya insya disiplin ngalaksanakeun sholat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaurkeun Abdulul a'mali salasa
pangutama-utamana amal teh tilu. Hiji, as-sholatu ala waktiha, sholat dina waktu nah sumawona di awal waktu, asal tuh ngalewatan batas waktu nah ya mas datang sholat lohor jam 11 geus sholat nah mau negatol-getol deui pan mah yang menang ganjaran can asup waktu atau lewat deui teu kenging ibu. Insyaallah terus pada pahamnya perkawis sholat anu 5 waktu mah umawi rojak dikaitkeun rojak rona abjad anu kat sabaraha anu ka 10 jimna anu ka 5 bakna anu ka 2 ieu teh rojak teh titi mangsa proklamasi sholat anu 5 waktu cenah ceuk katerangan awal nama 50 waktu. Ibu kabayang tuh bapak pak sholat lah 50 waktu bapak mau bisa kemana-mana terus tuh ibu mau bisa amang ibu mau bisa kemana-mana 50 waktu tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking punya anak umat atas dasar pesan Nabi Musa alaihi salam Muhammad anjeun mah kuat ngalaksanakeun sholat 50 waktu anjeun mah kuat tapi umat anjeun mah kuat tuh. Kangjeng Nabi berjibaku, Kangjeng Nabi berjuang ibu sadayana, tapi teu mawa karep sorangan. Kangjeng Nabi oge nyuhunkeun kumaha? Nyuhunkeun naon pendapat kumaha ya Jibril, dongkap deui ka Gusti Allah, didongkapan deui nyuhunkeun naon? Nyuhunkeun keringanan sampai pulang balik jika terangan 8 kali balikan. Kangjeng Nabi dugikeun ka 5 waktu. Alhamdulillah. Ya teh sadayana perjuangan Kangjeng Nabi. Mata pira kurang sadayana. Ya, 5 waktu wae ge cenah teu bisa ngalaksanakeun. Komo atuh lamun 50 waktu. Mari yuk urang sadayana tingkatkeun salatna berjamaah. Sok berjamaah mau sok. Masjidna sok pinu. Kunaon? Ya Allah, syukuri tadi ngobrol jeung kasepuhan. Di akhir zaman mah masjid pagi dinding musola bagaya-gaya tajuk halus-halus. Tapi geuningan eusina kharabun minal huda. Eusina mah nganukur 5an ka 6 jeung tihang. Naudzubillah min. Insyaallah di dieu mah pino insyaallah digeroan. As-salatu khairum minan naum. Koreja jalma nu iman mah digeruan kitu teh panggilan Allah geus dongkap manggil urang sadayana. Tapi lamun teu iman mah kumaha? Teu salat ge teu naon. Mending eta nya adang mending teu diterjemahkeun kana bahasa Sunda. Adana make bahasa coba kabayang ku bapak jeung ibu lamun diterjemahkeun ku bahasa Sunda. Ya. Ari salat teh leuwih alus tibatan sare. Eta sapeker nyolot pisan ka kamar urang deukeut tatangga masjid. Kadenge Pak? Dijawab Pak? Teu salat ge teu naon-naon. Kabayang dijawab di kuno adana aing mangan sakadar ngabejak. Masya Allah Gusti nu Agung. Kabayang lamun ku bahasa Sunda matak baginda Nabi diparinan bahasa-bahasa lugatul Arabiyah, lugatul akhirah, lugatul Quran. Masya Allah tinggal urang kersana. Oh jerona teh geuningan kitu. Jerona teh eta teh ngagentraan urang ngalaksanakeun salat nu 5 waktu. Nah dia mah kadang-kadang aya di geruan teh ibu tergantung beli dia sabutan. Mun HP mah tergantung sinyal atau tergantung baterai. Mun HP aya baterean tiasa teh mun teu urung tiasa teh nelpon. Mun teu aya pulsaan tiasa teh nelpon. Teu tiasa ngoprekna naon ibu dina HP. Maka ibu sadayana salat 5 waktu
tergantung di dia. Ayalah sholat digeroan teh bray panon anu katuhuna beuntak. Ayalah falah bray panon anu kencana deui beuntak. As-sholatu khairum minan naum. Reup di peureum duanana. Naudzubillah mir. Bapaknya itu pagunyang-gunyang bapana ayo wagunyang-gunyang ngajak ke masjid aibuna ngajak disebut deui. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah ya Rabbana ibu salat nu paling berat teh ibu sadayana hiji salat subuh. Salat cenah nu paling berat teh salat subuh. Tuluy naon deui? Isya. Tuluy salat naon? Asar. Tuluy salat naon? Lohor. Tuluy salat maghrib. Eta nu paling berat teh. Salat naon? Subuh. Saja manusia nu kersa ngalaksanakeun salat subuh berjamaah maka ganjaranana saperti salat saputing jeput. Bapak Ibu, osok salat saputing jeput. Di jam 6 kita jemput salat we terus. Pernah gitu pernah? Tuh sok salat subuh berjamaah. Saja manu ngalaksanakeun salat subuh berjamaah maka kaya eta jalma ngalaksanakeun salat saputing jeput. Buru-buru saputing jeput Ustaz, taraweh we geura sok. Satu bulan Ramadan. Ya, sabar rakaat dia 20 tilu. Sok neng anu gancang, sok neng anu kendor. Neng anu gancang jeung anu patas. Ya. Ya Allah ya Rabbana disimpuri mah saking ku naon eta salat gancang ya gitu. Tapi mudah-mudahan salat nang sanajan cek paribasana itu kan urang mah gancang tetep teu ngahilangkeun kahusyuanana syarat jeung rukuna. Maka beberes heula salat dina bulan Rajab ayeuna Pak. Ya. Kapan tak kerasa gitu ge buru-buru saputing jeput 23 rakaat eta meuni ampun tunduh karasa tunduh pisan ya Allah di panonana. Ya. Geus teh ingat kadang-kadang nuturkeun imam ge geus teh tunduh ka tidak. Nah tori geus ge as-salatu sunnatu rakaatal witri jami'atan rahimakumullah. Da eta mah langsung bray panonna teh. Masya Allah. Nang weta, ieu tabu. Iman, keimanan urang sadayana, katakwaan urang sadayana. Balik tina tarawih. Cenah eta tarawih tadi tunduh teuing. Lamunnya tunduh ibu balik ka imam teh langsung sare. Da mungkin nama datang ka imam teh bisa langsung sare. Da cek nonton sinetron 2 jam kuateun keneh. Tapi ari kuat ari tadi ngam taraweh sakitu geuningan kana kahadian mah loba naonna ujianan kudu saperti peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu sadayana sakit do hebatna dina ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Tak urang ge kudu kitu ibu naon cepet di mana digeroan salat buru-buru dongkap buru-buru laksanakeun parentah salat. Dah kamari ge kitu cenah si eta mah ngomong teh waduh. Nah, maka ibu sadayana Kanjeng Nabi sangat jujur maka dipercaya sampaikeun ka Abu Bakar Siddiq kenging gelar as-Siddiq ngabenerkeun kana peristiwa Isra wal Mi'raj. Nu kahiji salat anu 5 waktu nyaeta amaliyah nu paling hade nu paling utama. Yuk urang praktekeun bu dina kahirupan sadidinten. Osok urang Ustaz salat berjamaah osok. Yuk urang praktekeun dina kahirupan sadidinten. Berjamaah gotong royongna silih belaanana kacain jadi salewi kadarat jadi salonggan kacai daraek mandi kadarat daraek salat sangkan salamet di dunia nepikeun ka akhir
akhirat babarengan pak antai-antai tangan cek paribasana gotong royong dina rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala lain ngan ukur sholat berjamaah di masjid wukul tapi babarengan di luar masjid ge babarengan berjamaah Tuh ibu dina sholat ayat ini Allahu Akbar dimimitian ku Allahu Akbar di akhirat ku Assalamualaikum Allahu Akbar hubungan vertikal ka Gusti Allah Assalamualaikum di akhirna hubungan horizontal jeung pada manusia hartosna ibu sadayana ulang tina Isra Mi'raj ieu buktikeun teu cukup hade ka Allah hukum kalau mau dibager kalau mau soleh tapi jeung kata-kata akur aya teu kitu aya meni getol ibadah nama tapi pagawean ngomongkeun batur aya teu kitu aya meni getol ibadah mah tapi tanah batur wates batur beak aya teu kitu naudzubillahi min di akhir zaman ibu sadayana yuk wang beberes hubungan ka Allah wang beberes hubungan jeung pada manusia tina hikmah Isra wal Mi'raj nyaeta salat anu 5 waktu lain ngan ukur ngalaksanakeun tapi bener-bener dimimitian vertikal ka Gusti Allah horizontal jeung sesama manusia dina ayat Al-Qur'an alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun biasa nama ibu parentah sholat besok jareneng jeung parentah zakat mun aya parentah sholat sok ngareneng jeung parentah zakat maksana kumaha la sholata liman la zakatalah wala zakata liman la sholatalah dan kasub jalma nu sok ngalaksanakeun sholat lamun dipaparin harta ku Allah geus nisab teu daek zakat moal tarima sholat mun geus nisab teu daek zakat bagur nama bagur kata tangga kabaraya kasaha kadur tapi mana terdaek sholat mau diterima bagur nama kan umat kanjeng Nabi mah dua ibu sadayana hablum minallah hablum minan nas nya bagur ka Allah na dan ibadah nya kata tangga kabaraya nage bagur insya haji muka dua Abdul Akmali salasa muka dua birrul walidaini urang teh ibu sadayana moal aya nu kaluar tina belah batu sadayana pasti gaduh orang tuh gaduh sepuh gaduh ibu rama yo urang tingali kana keterangan biru abaakum tabirrukum abnaukum geragawe hade anjeun ka ibu rama anjeun taktu ke anak anjeun bakal gawe HDD ka anjeun lamun ayeuna urang teu gawe HDD ka indung bapa tujuan anak anjeun ge moal gawe HDD ka anjeun maka ibu sadayana tingkatkeun ibu rama urang sadayana disebut naon ulah munjung ka gunung ulah muja ka sagara tapi munjung kudu ka indung muja kudu ka bapa lain ieu mah cenah kadang-kadang ka indung teh ya Allah di akhir zaman ya, muli selalu diripukeun karena ngaripukeun eta indung bapa teh leutik ibu sadayana ka urang sok kabayang. Ibu jeung bapa kusi kuring taros. Nyeri mana ngalahirkeun jeung disundatan? Pak, Bapak Waler disundatan nyeri teu? Ibu ngalahirkeun nyeri teu? Ngajuru nyeri teu? Nyeri mana ngalahirkeun jeung disundatan? Ini cicing wa ibu bang bu nyeri ngelahirkan nyeri di sundatan cocok ibu teh kuring pada center pada sundatan lain pedas kuring lalaki lain ngadukung ka bapak-bapak lain pedas kuring lalaki ibu nyeri kena di sundatan nah dengan usaha bisa gitu so mau ayah laki di sundatan 2 kali ya hari ibu ngerasa ya
nyeri cenah lahirkeun teh cenah nyeri setengah naon setengah paeh tapi torojoli ya oh kapan ustad poho cenah nah mata kitu sok pohoan nah nyeri teh geus aya nu salapan aya nu 10 nyeri nya ibunya ya Allah ya Rabbana ya Karim ibu sadayana Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun kullu dzunub yu'akhirullahu wa minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa inna Allah yu'ajjiluhu fi hayatihi qabla al-mamati. Ibu sadayana urang ninggalkeun ibadah ninggalkeun parentah Allah ibu sadayana teu kapanggih siksaana di dunia engke bakal kapanggih di alam akhirat tapi punten dosa jeung durhaka ka indung bapa bakal ditembongkeun fa innallaha yu'ajjiluhu Allah bakal naon bakal ngagancakeun fi hayatihi qoblal mamati di waktu hirupna memeh maotna kudu karasa ku jalma anu durhaka jeung durhaka ka indung bapa naudzubillahi min tinggalin televisi aya anu indungna dibunuh aya nu bapana dibunuh di akhir zaman ya Allah ya Rabbana ya Karim nya teu ningali kumaha prosesna ngurus nu sakitu capek oh bapak urang teh nya di kadu ya 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan sampai 8 bulan geus lamun dihitung-hitung kadinya ibu-ibu mah hebat ya kuatan eta mah mawa budak 8 bulan ieu saudara bapak ngajaran tok 8 bulan bapak lah Pak Ustad saminggu we ngajaran kalapa kalian kena beheungkeun heuh bapak wae ka mana we mandi dibawa ka mana ka sawah dibawa kira-kira kumaha ieu mah digegendol ya Allah rek init ka pasar sugan disampaikeun heula dina pager teu dibawa ya Allah ya Rabbana ya Karim maka durhaka kan menjadi indung lamun mah teh dosa kan menjadi indung moal dihampura non moal siksaanana moal dikekeun di dunia lamun teu bungsi ngahampura teh mah ibu di dunia kudu karasa kene naudzubillahi min dosa tadi indung bapana disiksa di alam kuburna sumawana akhiratna komo di alam barzana naudzubillahi min kembali kedua yuk uang tingkatkan keimanan katakuan orang sabada syukuran ka Allah pulang tarima orang ka indung bapak orang sadayana osok minta dihampura ka indung bapak osok pak minta dihampura ka indung bapak osok tidak usah ke lebaran ke terus Idul Fitri ke sekalian Idul Fitri ya kedahan nama orang sering minta dihampura nukatilu dawa Allah subhanahu wa ta'ala tina peringatan Isra wal Mi'raj ieu nyaeta naon ibu sadayana nukatilu tina amal yang nu paling hade nyaeta berjuang ngabela agama Gusti Allah jihad fisabilillah naon jihad fisabilillah ibu jihad fisabilillah teh lain bawa bedil lain bawa pedang, lain bawa naon bom lain punten bu tingali putra urang ayeuna ye putra urang sadayana pinter kene kana Quran pinter kene kana HP pinter kene kana Quran apa pinter kene bawa motor resep kene muka Al-Quran yang resep kene muka kitab cicing di ajengan, cicing di kiai, cicing di pasantren resep kene nyawa HP di akhir zaman maka pagawean itu lain pagawean ustad supaya gini ngaku ya dititipkan Gus ustad dititipkan ya hukum sudah tidak dari ke ustad teh ya cukup ibu sadayana tapi orang tua anak anak rumah dididik diatik ditaluntik di akhir zaman ibu sadayana ya itu budak itu ngajina sekolah ngajing sajabana ya kadang-kadang budak ayeuna nama ya Allah ya Rabbana ya Karim
punten Bu lamun anu lemah iman ya di dieu sagala tim mimiti Quran nepi ka setan ceuk ka saraya di dieu HP teh Bu sadayana tergantung kembali ka urang anu mawang mun eta ibaratna peso teh peso dibawa ku ibu dimanfaatkeun ku ibu dia mau ngeuretan bawang dia mau ngeuretan tempe dia mau manfaatkeun manfaat tapi nu gelo gelasok ibu bere bedog ku ibu nu gelo bere peso ku ibu keun moal di Cipari aya 10 urang we nu gelo mah mawa bedog keun moal keun maka akhir zaman ieu ya Allah urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala yuk wang babarengan berjuang ngabela agama Allah Subhanahu wa taala jilir budak ka kiai ajak budak ka pasantren seret budak ka pasantren titipkeun ka ajengan punten Pak Kiai punten pajengan ya da sim kuring mah capek sim kuring mah sibuk sim kuring mah riweuh dagang jeung sajabana pang urukankeun putra abdi osok kitu tara di Cipari osok dititipkeun ka kiai osok dititipkeun ka ajengan osok bari golosor ka kiai na teh lumayan ieu mah Pak Kiai rokona sabos ditambahan ku amplop rada kandel naon sababna wios kiai mah teu kenging ka sawah wios kiai mah teu kenging ka kebon wios kiai mah teu kenging dagang ku abdi ka dagangna abdi nu kebona pang didikeun jeung pangatikeun we putra abdi bade kitu bade nya bade kitu bade ta osok alhamdulillah masya Allah rek kumaha majuna Islam bapak lamun lain kurang keneh lamun berjuang urang sadayana nganukur andalkeun geun wae da aya kiai geun wae da aya ajengan geun wae da aya ulama masya Allah di satu sisi bisa seperti itu tapi punten mun teu babarengan jitu salasah sumanget orang tuana kudu sumanget budakna kudu sumanget kiaina ge kudu sumanget insya cung ayeuna dina rajaban ieu nu sanggup ngagaji kiai sabulan ngelehkeun guru SD 5 juta we sabulan aya teu nu rek infak sedekah ke ngagaji kiai di lembur sabulan 5 juta aya teu nyanakeun maknya aing mah teu sanggup tapi ari ini mah ulin kan itu beak sabaraha rupa ge sanggup bae punten ibu sadayana jihad nu paling utama ngabela agama Allah nyaetu tadi teh nitip ka kiai ka ajengan nitipkeun pendidikan anak urang kali urang sadayana insya dikuring ngadongeng bios ngadongeng aya sakadang beurit keur baraket serakan we sakadang beurit keur baraket serakan ibu sadaya keur sumpah bumah aya tolong teh aya uji mah putra tebunan tak beurit teh uji cek beurit teh ibu sadayana cek beurit ieu urang keur aman-aman keur tenang-tenang cenah sok torojol we aya we moal gangguna teh nya nu ganggu aya cenah oge urang keur ngeunah-ngeunah teh naon eta cenah sakadang uji wah ngariung urang sadayana ieu kumaha carana lamun ayeuna urang keur ngarariung heuh eta ameh uji datang teh kanyahoan kurang jadi urang bisa lompat ngarariung musyawarah eta sakadang uji sakadang beurit kumaha tuh ceuk nu saurang satuju tuh kira-kira cenah lamun uji lamun kurang sadayana uang ieu uang naon uang berek keleneng we cenah satuju tuh satuju cek sakadang naon cek sakadang beurit satuju pisan pokona lamun si ucing dikelenengan urang keur barang dahar kieu bakal kadenge kaya keleneng lamun geus satuju sok saha nu sanggup ngagantelkeun keleneng kana bau ucing eta teu sabeurit-beurit acan anu sanggup punten Bu
lain si kuring ngamsilkeun kana masalah kucing jeung berita urang Cipari 1 juta lamun agama maju 1 juta lamun agama maju pendidikan maju agama kuat 1 juta cek tadi saha nu panggeulana sanggup ngagaji ajengan jeung kiai minimal ku 5 juta we sabulan sana sanggup saurang-urang acan maka ibu sadayana ieu mah perumpamaan urang sing kersa ngalaksanakeun naon berjuang di jalan Gusti lain ku tanaga unggul lain ku pikiran unggul tapi ku harta jeung banda oge kedah dikaluarkeun kiai mau unggal poe sedekahna ku ilmu ka para murid-muridna kiai mau unggal poe sedekah ilmu ka santri-santrina tapi urang ibu sadayana sok nu gaduh harta banda sok tara sedekah unggal poe diajak di gerowan atawa di torojol nu naon nu mentaan sedekah sumbangan kadang ati aya digebrukeun pantona punten cenah ujang 70 punya aya perhatian 70 teh berele teh surang beri tukang atuh bikeun we domba ya Allah ya Rabbana ya Karim urang geus loba ngabobodoh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi lamun babarengan insyaallah kiai ngamalkeun ilmuna geus banget budakna nu ngatik ngadidikna nu diatik jeung didikna suanget orang tua oge berjuang babarengan ngabela hartana ku harta ku bekalna eta oge murang kali teh insyaallah ieu lembur Cipari bakal tetap genep disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala lembur Cipari bakal jadi lembur anu hebat naon sababna sabab pendudukna ahli ngaji ahli naon ahli ngaji punten babarengan bismillahirrahmanirrahim setiap jalma nu ngaji pasti ngejo nu ngaji pasti ngejo tapi lalu tara ngaji cantang tuh anu ngejo cantang tuh ngaji maka ibu singgarto jadi sikit celiknya alhamdulillah tadi naroskeun sabaraha tempat pengajian apa tilu tempat dia di sakampung ieu mudah-mudahan ibu tilu tempat ge cekap nu penting dina manah urang gaduh niat gaduh jadwal hoyong ngalebetan rohani kayak dia bu ibu anu udur salira nyeri sirah nyeri naon ibu nyeri dada nyeri tuur ibu sok dongkap ka mana dongkap ka dokter can waka ka dokter kadang sok meser naon obat geus meser obat teh cager kena dongkap ka dokter dongkap ka puskesmas dongkap ka dokter spesialis kudu bayar cenah mahal kajeun nu penting cager belaan ngantri ibu sadayana tadi dokter nyokot antrian nomor ke-20 kaberenna teh ieu kakara nomor 5 dipanggil ibu sabar teh nungguan sabar ke tungguan barang geus nomor ke-18 teh da ibu kagiliran tuluy ibu teh lembet ibu ditaros ku dokter sok ditaros tar kunaon cenah nah dokter teh kalah malik nanya kunaon ieu cenah dok nyeri nu kieu oh dipariksa ku dokter aduh masa dipariksa tar Adieu, ikan ada dakur, kan ada ibu kan ibu ngambek tuh, ibu ngambek tuh, tuh cicing lagi. Oh, diperiksa. Tuluy ibu teh digolerkeun, geus digolerkeun, ibu sadayana teh tuluy, eta si dokter teh nyokot anu panjang teh geuningan jos teh di suntikkeun, naon eta? Jarum, aduh, cenah dok. Ibu ngambek teh entuh naon sababna hayang cager geus cenah ka dieu dibere resep ieu cenah ieu kada dituang ieu sadacap tuang aya nu sajam aya nu tos tuang aya sadinten tilu kali cenah sadinten mohon dok sabaraha mayarna dok sabaraha cenah ieu 75.000 Bapak ibu pernah nawar tuh ke dokter dok anu tong 75.000 dok 25.000 itu
pernah tenawar? Tak pernah nawar tuh yang dibayar ke ibu teh. Dokter pernah merek kopi ke ibu. Sugan ojek na digantian ku ibu. Ku dokter dipangbayarkeun sugan. Dipangmeserkeun bahasa sugan ku dokter. Tuh balik we. Naon sababna? Hoyong cager penyakit jas mani nu aya dina badan urang. Bela-belaan cekasana sagala dikaluarkeun. Maknya ibu sadayana penyakit rohani dina hati urang sadayana. Sifat sidik, bidik, jaya, taniaya, iri, dengki, rasa sama, termasuk teh sifat-sifat tu goreng dina hati. Banyak orang tuh berjuang, maka yuk berjuang aku naon ku cara orang sadayana sering caling di pangaos, sering nongkap ke majelis taklim, insya Allah harta banda nu disumbangkeun ibu sadayana yakin isukan pake bakal kapenang nu dituang ku ibu bakal jadi naon bakal jadi itu cekasarna anu dipake ku ibu bakal jadi butut nu disodakohkeun harta banda sagala rupa bakal berlanjut bakal katinggalikan itu bakal kapenang kurang jaga di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Terakhir urang sasarengan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala kumaha sholawat tadi teh anu doana lebetna nyaeta doa rojab sasarengan ibu sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sarang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Mugi Gusti kabarakakeun sasi Rajab jeung Sya'ban. Mugi Gusti madugikeun yuswa abdi sadayana. Sallallahu wasallam. Kompak sadayana sholawat. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tanasasi Ramadan bari bakti ka Allah. Mugi Gusti pahasilkan maksud abdi sadayana. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim
barik alaih. Kesimpulan tina ieu pangaosan, yuk uang tarekelkeun keimanan katakwaan urang sadayana tina peristiwa Isra wal Mi'raj, tingkatkeun keimanan urang katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Iman di akhir zaman loba halangan loba rintangan dina kahadean tangtosna loba cobaan halangan jeung rintangan kiatan iman urang sadayana ku seueurkeun calim di pangaos kapangaosan ku dongkap ka ajengan dongkap ka kiai dongkapan ka majelis-majelis taklim ulah leupas ngalaksanakeun ibadah salat lima waktu sumawona bari berjamaah bari tingali kasisi kagigir tatangga jeung baraya urang sadayana aya turunan ku urang turungan ku harta turungan ku ilmu turungan ku saran doakeun ku sadayana sangkan urang salamet di dunya parat nepikeun ka alam akhirat nu kahiji amal anu kurang dilaksanakeun ulah hilap setiap saat salat di awal waktu oge kaditu nanaon urang sadayana sujud sumujud tilawah ka indung jeung bapa urang sadayana anu terakhir nyaeta yuk wang babarengan berjuang ngabela agama Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Nabi man sahajalma di akhir zaman anu ngahirup-hirup agama Allah man ahya sunnati sahajalma anu ngahirup-hirup sunnah kami ingda fasadi ummati dina nalika ruksakna akhlak bencana moral seperti di akhir zaman ieu mudah-mudahan urang kalebet nyaeta jalma-jalma anu mati syahid di mana maut termasuk maut syahid falahu mislu ajri syahidin di mana maut eta jalma keur nyekel paguh kana agama Allah Subhanahu wa taala yakin bakal maut syahid. Oke sing eput bu saur kasauran Imamuna Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wara'ah cek Imam Ghazali urang teu beda saperti sakadang monyet kahirupan urang sadayana keur ngagulantung dina tali nu hiji bodas tali nu hiji mah hideung tali nu bodas jeung mah hideung keur digarugutan kunaon digarugutan nyaeta bakal pegat ibu sadayana teu apal dihandap aya naon dihandap aya anu keur calangap nyaeta bayawa digigir aya macan nu rek ngerekep tapi geuningan teu sadar kahirupan urang sadayana naon sababna tadi terlena aya madu nu ngecelakan kana tarang urang sadayana sehingga amisna madu mopohokeun yen urang bakal maot amisna madu poho urang bakal dicabut ku malaikat Ajrail amisna madu poho urang bakal kembali ke Allah Subhanahu wa taala duka isu duka pageto duka janari tengah peuting malaikat malakal maut ngajemput nyawa urang sadayana ujang malaikat malakal maut ibu mobil nu geus tidid-tididan ibu sadayana rek nyaba mobil geus tidid-tididan di jalan ibu nah barang-barang ibu bakal naon kudu disiapkeun kibeh ditumula ulah sehingga mobil geus tidid-tididan ibu langsung naik aya praktek KTP katinggalin aya praktek barang bawa katinggalin nu akhirna urang sadaya sangsara balangsak kayak di panyabaan seperti urang sadayana rek balik ka Gusti Allah rek kembali ke alam akhirat can dipersiapkeun kaburu maot manten harta banda ditinggalkeun istri ditinggalkeun sagala ditinggalkeun teu pernah ngalaksanakeun sedekah jariyah teu pernah ngalaksanakeun thalabul ilmi teu pernah ngalaksanakeun salat bari berjamaah teu pernah ningkatkeun keimanan katakwaan isukan pageto hanjaka luar biasa naudzubillahimin kali mawi dina kesempatan ieu pesan kisim kuring kamu ibu-ibu sadayana yuk dina raraga ningkatkeun keimanan katakwaan urang ka Allah wang jaga lembur urang ku urang keneh wang babarengan seia senata senada dan seirama babarengan kiai dina ilmuna sok sebarkeun nu batil sebutkeun batil nu hak sebutkeun hak kaluarkeun hukum cekasanna naon ilmu amalkeun nu gaduh harta banda sok berjuang ku harta bandana
anu gaduh kekuatan sok kekuatan anak nu gaduh doakeun muga-muga ya Cipari sing jadi baldatun thayyibatun wa rabbun qabul. Doakeun para kiai sing para jam yuswa, doakeun para ulama sing dibarokahkeun, doakeun agniana sing disarolehkeun, doakeun oge para aparat desana sing diamanahkeun sehingga bisa mawa lembur karena lembur dipikari doa Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae manawi ibu bapak sadayana hapunten anu kasuhun tina seueur kalepatan kaluputan sim kuring silaturahmi ka ibu-ibu sim bapak-bapak sadayana muga-muga silaturahmina katampi ku sadayana amin ya rabbal alamin. Pokon jurja lijarhi sayfi burun wala bur'u lima jaruh halisan. Andai pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi andai kata lukai hati kemana obat hendak kita cari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.